Aminah syawat, Aminah syawat. Resep teu ka Kiai? Resep teu? Resep naon? Resep nikah. Ya kakeknya. Ya naon? Resep nikah ya satwa. Urang doakeun ajengan-ajengan urang kiai urang sing panjang umurna. Sawareh keneh wae. Sing panjang umurna. Nah, kunaon ceuk eta para ajengan didoakeun supaya panjang umur. Sebab di mana-mana kiai ajengan ustaz naon susah gantina bener teh. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun belum tentu aya ganti. Padahal si horeng ustaz ajengan anu ngapoe ku urang dibutuhkeun, ngapoe ku urang diprogikeun. Nah sebabna mulun dan kiai rajakan 7 bulan 4 bulanan ngalahirkeun bidan. Baru di dia mah ngalahirkeun dia kiai aja. Gusti kamalkan nu nakikeun nu tahlilan nu nguburkeun nu ngagotong orang ketika ngagotong-gotong itu kira-kira namun Allah kiai jangankan satu negara, jangankan satu lembur, satu masjid Allah kiai kat berantakan. Dina hiji mangsa eta di lembur ustazna ngan hiji-hiji eta jamaah rek berjamaah salat maghrib geus ngadagoa beuteung terus kumpul sing hareos berjamaah. Makin ieu mah libur heula. Salat maghrib. Woi. Gara-gara naon eta? Mata koyahna ka para santri aya santri santri sekarang pemimpin di hari esok betul, santri sekarang ustaz di hari esok betul, santri sekarang imam di hari esok betul. Makanya yang semangat menimbang ilmu agama ngan wayahna ceuk eta tangga jeung santri mah kudu salah. Sebab santri mah lenger atuh kiai teu kaok pulangna di lautna benak asugan teh ku sero padahal sore sero nanti ku tangga kalapa beak buahna teh sakali kanyahoan rek kenaon keur neangan pintu langit kiai cenah aya wae itu ningali tengah putih maka dikon santri mah gogorokan mandadang kacungan paku sukuna latihan itu orang ngomong ada kali kerennya pagi haka hos udah nahwan berjumeha gitu ya dijorokan hilang terus beres dijorokan apa itu ini badahna waduh berangkat ke masjid jokok galung masjid di wadahan ini kena kayu terus beres dari rumah gitu jadi masjid anu jadi korban aki-aki subuh kita masjid masuk kaji sholat obeh ngecek aki-aki iya tuh naon